Atuh mudah-mudahan hadiah ieu sing dugi ka para karuhun-ruhun urang sadayana sareng mudah-mudahan ku bukan aya hadiah sing janten tulak bala pikeun urang sadayana amin ya rabbal alamin. Saterasna pangaosan bade dikawita anu bade di pintu kekersana Ustaz Ismail Saleh SH. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para bapak jamaah pangosan, hormatun primados tur pamugi dimulyakeun ku Gusti Allah. Sumangga urang sanggakeun rasa syukur sinareng puji urang sadayana ka Gusti Allah. Alhamdulillah kalayan takdirna urang tiasa pakempel di tempat dina raraga ngalaksanakeun amal ibadah pangaosan. Mudah-mudahan amal ibadah pangaos urang sadaya sing ditampi ku Gusti Allah aya dina ridho rahmat tur magfirahna amin ya rabbal alamin. Salawat sareng salam sumangga urang sanggakeun ka junjunan alam panutan urang sadaya muktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka para keluargina, ka para sahabatna sareng sadaya umatna. Kalayan disarengan ku berkahna dina ieu pangaosan, mangga urang tawasulkeun tur ngadoa ka Gusti Allah. Nuka hiji mudah-mudahan yuswa urang sadaya sing dipanjangkeun ku Gusti Allah bari sehat walafiat oge ka akhir hayat tur diangge taat. Kadua mudah-mudahan rezeki urang sadaya sing dilancarkeun dijembarkeun ku Gusti Allah nu halal bari barokah. Katilu mudah-mudahan sada keluargi katurunan oge wargi-wargi urang sadaya sing disarolehkeun ku Gusti Allah. Kaopat mudah-mudahan segala rupi maksad-maksad saya urang sadaya sing dihasilkeun dilancarkeun tur diberkahkeun ku Gusti Allah. Nu kalimana mudah-mudahan dina waktosna urang sadaya tutup yuswa pamugi sing ditetapkeun iman Islam kalayan maut husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Eta pilih sedek teuing di luar tuh. Eta dilebat ayeuna kosong. Mangga kalebat. Pilih sesek teuing di luar. Sok. Sok mah. Boleh dengan sok. Bismillahirrahmanirrahim. Satacan diteraskeun kana ngahanca kitab Mau'idah Mukminin. Aya patarosan mingguan kapengker teu acan di waler ragu keun pangker teh pada ngayakinkeun. Dupi keresana Kang Ustad Asep Taufik tos hadir teu acan? Teu acan? Teu acan. Kayak anu narosna. Sambil ngantosan menawi. Para bapak sadaya, ieu mah urang sanes nganilai amal batur ngan manawi urang dicoba ditakar ku kailmuan. Hanut berita di media aya pengeboman deui di Makassar dengan dalih hoyong jadi mujahid, hoyong jadi pejuang.
mujahid teh subjekna meri isim fa'ilna masdarna jihad hayang berjuang tapi ku cara ngebom salah sawios tempat agama dulur urang sagara di Makassar gereja katedral gitu tah nu mawi jihad zaman kiwari mah diantawisna teh jihad ku neangan ilmu insyaallah sepatos urang ieu jihad dengan konsekuensi upami teh mah urang teu aya yuswa mujahidin teh para pejuang teh maotna maot syahid kalebet urang insyaallah mudah-mudahan pupusna kalawan dina kasyahidan naon anu jadi dasar salah sawios ayat anu nerangkeun berjuang di jalan Allah nyaeta dawuhan Gusti Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana naon teh surat naon Al-Ankabut itu 4 ayat 68 walladzina jahadu jeung jalma-jalma nu berjuang fina di jalan kami lanahdiyannahum maka tangtu kami bakal mere pituduh ka eta jalma-jalma subulana kana jalan-jalan anu dipikaredo ku kami bahasa lugasna orang-orang yang berjuang di jalan kami maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang diridhoi oleh kami berkali-kali sering dilontarkeun sering didugikeun moal mungkin aya ayat Al-Qur'an nu salah mustahil inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun kami saur Gusti Allah nurunkeun Al-Qur'an dan menjagana moal mungkin aya ayat Al-Qur'an anu salah mustahil paling anu salah mah orang yang memahami kana ayat Qur'an eta kantos kaos dina tafsir al-futuhatul ilahiyah tafsir futuhatul ilahiyah teh tafsir anu ngajelaskeun tafsir jalalain abdi rumaos jalmi sepi pangarti sepak pangabisa sieun salah kadang kawis sok dipilari lamun aya kitab aya teu syarahna penjelasana aya sok diusahakeun hoyong gaduh margi ku ekstra kehati-hatian memahami ilmu tafsir Jalalain itu penjelas mentafsiran Quran tapi aya kitab yang lebih menjelaskan dari tafsir Jalalain nah tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah mun Sahih Bukhari teh Fathul Bari nah pilari supaya sieun salah kaprah memahami Quran ataupun hadis sabab urang mah sanes mufti dina kitab Is'adur Rafiq aya mufti aya nakil mufti mah orang anu punya kewenangan legitimasi kewenangan untuk berfatwa tuh sekelas ulama-ulama urang mah anakil jalmi nu mengutip teu pantas dina suatu forum pengajian fatwana sanes fatwa pengajian mengutip dina kitab anu tanu mawi ayat eta walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana maos dina tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah ma tafsirna kieu salah sawiosna walladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyannahum subulal amal bihi walladzina jahadu jeung jalma-jalma anu berjuang bersungguh-sungguh jihad teh maknana berjuang atau bersungguh-sungguh fi talabil ilmi dina neangan ilmu lanahdiyannahum subulal amal bihi kami pasti nuduhkeun
ka eta jalma-jalma jalan-jalan beramal nu didasari ku ilmu. Kapanan amal anu teu dibarengan ku ilmu mah mun pare mah zong hapa teu aya ieuna teu aya buahna. Jikirang langkung bahasa lugasna kieu tafsirna walladzina jahadu fi talabil ilmi lanahdiyannahum subulal amal bih. Orang yang berjuang atau bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka kami akan memberi petunjuk kepada mereka jalan-jalan beramal yang didasari ku ilmu, yang didasari oleh ilmu. Sabab amal yang berbuah teh nyata amal anu dibarengan ku ilmu. Mungkin kita mah sebatas menerka, mungkin pelaku nu kitu teh dan semisilnya lah mungkin salah paham memahami agama. Gunawan ilmu nu jadi titik dasar karena amal perbuatan didasari ku ilmu. Sabab salah satu penghancur Islam, salah satu penghilang syiar Islam teh amal teu make ilmu. Dina kitab Risalatul Qusyairiyah karangan Imam Qusyairi mantana ngutip aya waliullah jenengana Syekh Muhammad bin Fadl al-Balkhi. Saur Syekh Muhammad bin Fadl al-Balkhi dihabul Islam min arba'atin. Leungitna ruh Islam teh karena 4 faktor. Nu kahiji la ya'maluna bima ya'lamun. La ya'maluna bima ya'lamun. Tidak mengamalkan atas apa yang telah diketahui. Ongkoh geus boga ilmu tapi henteu diamalkeun. Ongkoh kitu terang carana teh ibadah teh tapi teu diamalkeun nya sama dengan leungit Islamna teh. Maksudna leungit Islam sanes coplok Islamna. Ruh hakikat keislaman anu berbentuk syariat teh dah salah gitu. Maka leungit ta ruh Islamna. Hiji layak malu nabima ya'lamun teu ngamalkeun kana sesuatu nu geus dikanyahokeun ilmuna. Nu kaduana wa ya'maluna bima la ya'lamun. Wa ya'maluna bima la ya'lamun, mengamalkan sesuatu yang tidak diketahui ilmuna. Jika namah panginten pelaku bom itu amal si amal judul nama jihad ngan hanjaka teu nganggo ilmu. Ya'maluna bima la ya'lamun, mengamalkan tanpa dasar ilmu jadi salah leungit. Beda Islam teh lain kitu Islam teh. Nu katiluna wala yata'allamuna ma la ya'lamun, tara neangan pangarti karena sesuatu nu can nyaho ilmuna teu daek neangan ilmu. Wala yata'allamuna ma la ya'lamun, tidak mencari tahu atas sesuatu yang belum diketahui nya ongkot can nyaho tapi cicing wae teu daek neangan ilmu atuh leungit ruh Islam teh. Nu kaopatna wa yamna'unan nas minat ta'allum, ngahalang batur dina neangan ilmu. Wa yamna'unan nas minat ta'allum, mencegah orang lain, menghalangi orang lain untuk mencari ilmu. Urang aduh keluargi dan berkewajiban ngelmuan namanya urang kepala keluarga sakin tena teu aya waktos, sakin tena teu acan memungkinkeun lah kirang bara atau di ilmuan punya lira dorong keluarga teh istri putra dorong ke tempat-tempat ngaos upami henteu kitu zalim nya wayam naunan nas minat ta'allum tawihan deui. Jadi hoyong jihad bisi urang hoyong jihad dan memang kadah jihad sepun guru Allah yarham pangarsa Bapak Kiai Ilyas di Cipasung emut kana nasihatna la buddalana minal jihad bahasan la buddalana minal jihad, urang mesti jihad ta jihad urang mah neangan ilmu jelas coretana. Maafnya ieu mah sanes menghakimi sanes menilai ngan fenomena eta
ulah nepikeun ka katerapan ka otak urang. Nah, jihad teh teu kitu. Moal mungkin aya jihad merusak seperti itu. Tah neangan ilmu teh sama dengan jihad fi sabilillah gitu. Tacan sumping Kang Ustaz Asep. Tacan. Nah, biasa kawit nama made ngawalar nu patorosan kamari keme pami. Eta saya jadi walar. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga urang teraskeun maca pangaosan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih wa bi ulumih fid dharain. Fal mutarasyihu. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mutarasyihu maka ari jalma anu jadi calon lil imamati pikeun ngimaman. Fal mutarasyihu maka ari jalma anu jadi calon lil imamati pikeun ngimaman eta yan bagi peryogi naon ayah tariza yen ngaraksa saha mutarasyih andalika tina fisik wal kabair wal israr. Andalika tina itu fiski wal kabair wal israr. Bijuhdihi kalawan sakamampuan mutarasyih. Fa innahu sebab sanyanyana mutarasyih eta kal wafdi tetap seperti utusan wasyafi'i sareng anu nulungan lil qaumi ka kaum ka masyarakat. Payan bagi maka peryogi naon ayyakuna yen kabuktian saha mutarasyih. Payan bagi maka peryogi naon ayyakuna yen kabuktian saha mutarasyih eta khairul qaumi pangalusna di antara kaum. Wakada sareng eta nyakitu deui toharoh batinan. Wakada sareng eta nyakitu deui toharoh batinan at-toharatu ari suci zahiron dina zahirna. Anil hadasi tina hadas wal khobasi sareng najis. Fa innahu maka sanyana imam. Fa innahu maka sanyana imam eta la yattali'u henteu ningali alaihi ka ieu imam alaihi ka ieu imam saha siwahu salianti si imam. Fa in tadakaro maka lamun inget saha imam fi asna'i sholatihi dina tengah-tengah sholatna imam inget kana naon hadasan kana hadas au kharaja atau kaluar minhu tisi imam naon rihun angin maksudna mah hitut au kharaja atau keluar minhu ti imam naon rihun hitut palayan bagi maka henteu perlu naon ayas tahiyya naon ayas tahiyya yen era saha imam bal yahudu tetapina nyekel saha imam biadiman kana leungeunna jalma yakrubu anu deukeut saha man yakrubu anu deukeut saha man minhu ti imam wa yastakhlifuhu jeung ngagantian saha man ka imam wa yastakhlifuhu jeung ngagantian saha man ka imam. Bismillahirrahmanirrahim. Saur nutos kadugikeun minggon kapengker anu masih kalebet keneh kana amanah nyaeta fahiyat toharoh batinan nyucikeun jiwa batin urang anil fiski tina sifat pasek mendemonstrasikeun teuing doraka nemrakeun teuing wal kabair suci tina dosa-dosa gede wal isror alas sogoir jeung
ngadawamkeun ngalanggengkeun terus menerus karena perbuatan dosa leutik. Saterusna fal mutarosih lil imam bagi calon imam. Jalmi anu berkehendak bade jadi imam. Margi imam teh kieu. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Innama ju'ilal imam. Imam itu dijenengkeun liyutamma bih supaya diikuti. Jadi panutan, eta disebut imam. Seorang ulama namina Syekh Ahmad Al-Hashimi jenenganna teh. Kun imaman muta'a au ma'muman muti'a. Kun imaman muta'a sing jadi imam muta'a anu dituturkeun diturutkeun ku jamaah. Au ma'muman muti'a atawa lamun teu bisa jadi imam, jadi makmum, jadi pengikut muti'a anu taat, sing jadi pemimpin yang diikuti atau jadi masyarakat yang mengikuti, jadi taat. Ulah ngepot ieu mah. Jadi imam teu bisa, jadi makmum sok miheulaan wae. Imam can ruku, manehna geus ruku ti heula. Imam can itidalnya itidal ti heula. Bahkan imam can salam si eta mah geus salam. Kunaon ditanya teh miheulaan kitu? Pan aya dalilna pastabikul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Dalil cenah eta cenah dalilna berlomba di dalam kebaikan. Salat teh merupakan kebaikan. Sok berlomba-lomba. Jadi makmum teh balap jeung imam tanu kitu lain salah dalil, salah nempatkeun jiga jelma atel dina mastaka ari gagaro dina bujur gitu. Salah nempatkeun dalil. Kan model tadi teh berjihad, berjuang lain salah dalil da memang aya ayatna kitu ngan salah nempatkeun. Tah sepatutna bagi calon pemimpin ya jadi mah pemimpin dina salat ayah tarija andalik yang begitu bisa di mana perlu, lamun perlu kurang greget, lamun perlu ngamanaan perlu kurang greget, perlu teu urang mah teu perlu tah jadi bisi kurang greget yang bagi di mana penting bagi seorang imam itu mana yang bagi teh yang bagi penting bagi seorang imam bisi peryogi urang mah peryogi bisa gitu manana. Jadi makna lugasna anu lebih gregetna payan bagi ayah tarija andalik penting bagi calon imam menjaga tina sifat-sifat anu itu teh sifat fasik, sifat kabair, ngalakukeun dosa-dosa gede wal isror alas sogoir jeung ngalanggengkeun kana doraka bijuhdihi sekemampuan, lamun bisa mas sekemampuan ngalakukeun hal eta. Fa innahu kal wafdi. Sekemampuan teh naon nya kumaha carana sekemampuan? Aduh maca dina kitab naon nya abdi teh hilap deui. Tadkiratun nas dukan naon nya. Ki kirang langkung bahasana. Upami aya nyulusup kana hate urang godaan doraka we aya nyulusup kana hate godaan doraka gitu tina waswas syaiton tina ngawaswaskeun setan asup kana hate margi saur dina kitab Al-Futuhat Ilahiyah mah jadi setan teh aya dina awakna jalma itu jika orai melit karena awak terus bagian taring na eta orai teh macep karena hate jadi orang teh jika dibelit gitu palebah hulu na eta orai teh setan teh nancep karena hate sedangkan hate kirang langkung posisinya di dinya hate nancep
Eta anu disebutkeun alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Cek. Ngan kullama dzakara ketika seseorang dikir eta ngegelna orahe teh leupas gitu. Ketika dikir lepas. Terus ketika jelema lalai deui ka Allah ngacap deui. Ketika dikir lepas. Tanu dina kitab Tadkiratun Nas upami aya godaan nyulusupna doraka ka diri urang cengkatkeun tanggahkeun mastaka ka luhur ka langit masing kahalangan ku atap ge nya masing kahalangan ku para oge teu kudu di luar teu kudu ningali ka langit jadi cengkatkeun mastaka ka luhur bari ngucapkeun wa yaqul Allah Allah bisukunil ha lapad Allahna sukunkeun Allah Allah terus tapi tanpa napas jata mah terserah lamun urang teu ngapan kenging sabaraha teu jadi masalah jadi henteu wajib 10 kali 12 kali pokokna lamun teu ngapan maca Allah Allah menang sabaraha teu jadi masalah entong dietang lah jadi Allah Allah gitu tah tanggah cenah ka luhur dina kitab Tadkirun Nas naon margi setan mah moal bisa datang di arah luhur kapur nuju ngaos sareng karsanapun guru ngaos tafsir Jalalain setan itu bisa nyulusup ka awakna jalma di segala arah payun pengker katuhu kenca bisa handap bisa ngan setan teu bisa di luhur sabab luhur mah arahna cahaya cara hidayah jadi tangga Allah Allah bari orang ekspresi hayang terhindar dina doraka saurna dina kitab Tadkiratun Nas sapertos kitu tah jadi seyogyanya penting bagi calon imam teh jauhkeun tah sifat-sifat nembongkeun teuing doraka sifat-sifat dosa gede isror alas sogoir ngalanggengkeun kana doraka anu leutik kumaha lamun nepikeun ka terjadi doraka gitu. Kumaha lamun nepikeun ka terjadi doraka mudah-mudahan teu salah paham ngadangukeunana dina kitab Sulam Taufik dina bab ujub kirang langkung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh kieu laulam tadnubu la khasyitu ma huwa akbaru minhu la khasyitu alaikum ma huwa akbaru minhu lamun aranjeun teu pernah doraka bahasana gitu lamun aranjeun teu pernah doraka kaula masieun di diri anjeun teh katerapan sesuatu anu leuwih gede tibatan doraka la khasyitu alaikum ma huwa akbaru minhu kaula sieun aranjeun teh kaancikan hiji perkara anu leuwih gede bahayana tibatan doraka naon al ujub naon ujub teh saur Imam Ghazali mah ningali diri leuwih mulia tibatan batur alhamdulillah tapi punten ulah salah pahamnya ngadangukan asing teliti ari kitu mah mending doraka tuh ame teu ujub ulah lain kitu lamun teh menepikeun ka doraka mudah-mudahan sing jadi ubar sing jadi vaksin mun zaman kiwari mah sing jadi vaksin tina virus ujub geuning urang doraka tanda urang teh jelema hina sok sieun kieu saking jelema tara doraka mandang anu doraka teh hina kartos teh Pak dina kitab hikam dihikayatkeun Nabi Isa alaihi salatu wassalam mapah di jalan di pengkerna teh dituturkeun ku dua jalmi beda nasib di pengkereun Nabi Isa tukang ibadah duka disebut ahli mah tukang ibadah lah secara dohir getol ibadah nah
Dipengkereunna deui, dipengkereun eta tukang ibadah teh aya tukang doraka. Dipengkereunna deui. Teras dina waktu bersamaan eta dua jalmi anu dipengkereun Nabi Isa teh hatena munajat ka Allah. Doa ka Allah. Naon munajatna? Jalma nu tukang ibadah. Ceuk manehna teh Allahumma la tajma' baini wa baina hadzal asi. Ya Allah, la tajma' baini wa baina hadzal asi. Abdi alim dihijikeun tah jeung tukang doraka, kitu bahasana. Abdi mambung dihijikeun jeung jalma anu tukang doraka. Kitu kalimatna teh, ngerteg dina hatena. Anu pangpangkerna anjeun tukang naon teh? Doraka, munajat di jero hatena. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Gusti hapunten abdi, hapunten dosa abdi. Duh isin sasarengan jeung dua jalmi ieu nu pangpayuna eta jalmi pangkatna nabi anu maksum, anu diraksa tina doraka. Pangkareun abdi payuneun abdi deui ieu jalmi tukang ibadah, abdi mah jalmi lomokot dosa, kitu tah karetegna teh. Ya kitu karetegna teh. Teras Gusti Allah Subhanahu wa taala masihan wahyu ka Nabi Isa. Kumaha masihan wahyuna? Isa, Nabi Isa, ditukangangeun anjeun aya dua jalma anu duanana munajat ka kaula, nu ngadoa berharap ka kaula. Nu hiji tah anu tukang ibadah mah embung dihijikeun jeung tukang doraka. Da merasa naon meureun? Mulia itu mah jalma tukang doraka. Nu hiji deui tukang doraka munajatna teh hoyong dihampura dosa. Kaula rek ngaijabah salah sahijina. Mana nu diijabah ku kaula? Nya eta tukang doraka. Anu diijabah ku Gusti Allah teh. Kok geuning tukang doraka, lain tukang ibadah. Margi tukang doraka, tukang naon mah? Doraka mah hatena merasa hancur, merasa hina. Hina dapedah loba dosa. Mana aya hadis qudsi, ana indal munkasir qulubuhum. Kaula mah rahmat kaula mah eunteup di jalma nu hatena ngarasa hina, eueuh sombong. Ari tukang ibadah nya tadi teh ya kena-kena manehna getol ibadah. Jadi ningali anu teu ibadah teh jadi manehna merasa mulia. Naudzubillahi min dzalik. Pantas kasawuran Ibnu Athaillah dina kitab Hikam, maksiatun aurasat dullan waftiqara khairum min taatin aurasat izan wastikbaro. Maksiat anu dilakukeun ku seseorang efekna teh merasa hina jeung merasa leuwih butuh ka Gusti Allah. Jadi gara-gara manehna doraka jadi merasa hina, semakin merasa hina. Khairum min taatin aurasat izan wastikbaro. Eta jauh lebih baik tibatan jalma ngalakukeun kataatan saenggeus taat teh manehna merasa merasa mulia, wastikbaro jeung gumede adigum. Emang ibadah bisa jadi bahan keur sombong? Bisa. Bisa sekali. Oh pira aku pan ibadah mah diparentahkeun ku Allah. Iya bener, tapi kerja mah anu teu lulus ujian dina ngalaksanakeun ibadah, ibadah teh lain patut disyukuri kalah dipake sombong. Imam Ghazali nyebatkeun faktor sombong teh aya genep. Nu genep teh diantarana amal ibadah. Nah untuk teh kiatu emutnya mau idatul mukminin ya kan, ringkasan Ihya Ulumuddin itu kitab tasawuf. Memang idealna orang seperti kieu, boga imam teh boro-boro dosa gede, dosa leutik oge ulah. Coba ieu mah lamun kudu ditanya bari jeung ngajawab jujur. Ditanya ya per orang, gaduh dosa teu? Pernah berbuat dosa teu? Pernah. Oh ulah jadi imam. Maneh pernah baheula ki? Oh ulah. Maneh pernah sih baheula, ulah. Aya moal nu ngimaman.
Oh. Oh, enung imaman. Emot ya, Pak. Fikih itu syariat. Ya, jalur syariat. Tasawuf itu bagian lalemesna lah. Fikih mah lamun cek jeruk mah ningali kulitna jeruk. Fikih mah ningali kulitna jeruk. Ieu rarasaan teh nu penting mah rarasaan teh ieu jeruk warna koneng rasana mah amis ya. Nu penting mah naon bahasana kulit jeruk lamun rek didahar dipasekna sing bener. Amis hasem kesed lain urusan fikih. Eta mah urusan tasawuf. Urang salat make sarung menang maling, cek fikih sah teu? Cek fikih sah teu? Sah. Cek fikih mah salat make sarung menang maling, buka sarung ge ih eta tangga moe pakaian deh. Dudut kurang dipake salat, sah teu? Sah. Tapi cek tasawuf mah henteu. Man sholla bisau bin asyrati darohim fihi dirhamu min haram lam tuqbal minhu sholat. Jalma anu make pakaian harga 10 dirham misalkan harga 100.000 fihi dirhamu min haram di antara nu 100.000 teh aya 1.000 perak haram. Jadi nu halalna 88.000 halal 1.000 perak haram. Padahal dominana pangageungna harta halalnya anu pake meser pakaian eta tibang 1.000 perak tah anu naon mah anu haram nama lamun dipake salat lam tuqbal minhu salat teu ditarima salatna. Urusan fikih urusan tasawuf cek fikih mah nu penting rukun syaratna aya yang hareup kiblat suci tina hadas jeung najis asup waktu jeung sajabana lah. Rukun salatna kudu bener kieu-kieuna. Urusan manehna nu salat doraka jeung henteu STMJ lah salat terus maksiat jalan eta mah urusan fikih. Takumaha urang menyikapi bisi maafnya bisi urang terlalu literatur terlak teuing karena kalimat teuing. Oh jadi imam teh kudu kieu kudu kieu kudu kieu. Coba tanya lah. Naros ka abdi, "Hei Ismail mana boga doraka?" Loba, berarti teu pantas jadi imam. Anu seueur loba doraka aya ada kita pantas aya moal nu ngimaman ya moal atas jalan tengahna nu penting cek fikih bener bari henteu nembongkeun teuing doraka lah paingan dina fikih henteu nepikeun ka henteu sah salatna ngan makruh diimaman ku imam anu fasik kitu bahasana makruh. Makruh nage lain makruh tahrim tapi makruh tanzih, makruh anu cenderung karena halal atasnya. Jadi maaf yuk ulah terlalu bagus sih lamun garis sifat maksudnya jangan terlalu selektif lah karena bisi hese bisi hese manggihan imam na saterasna. Nah, cek bahasa kaidah usul fikihna mala yudraku kulluh la yutraku kulluh. Mala yudraku kulluh sesuatu anu teu bisa dipanggihan kabeh. Tah imam teh anu tara doraka mah teu aya pisan. La yutraku kulluh nya ulah ditinggalkeun, ulah nepi ka teu aya imam gara-gara doraka sadayana sok anu aya. Nu penting ngarti kana bag-bagan salat. Da tinjauan fikih mah eta teh makruh. Terasna kunaon nepikeun ka kitu fa innahu kal wafdi wasyafi lil qaum versi tasawuf sabab nu kitu teh lir ibarat utusan delegasi makmum wasyafi jeung nulungan ka kaum nya atuh nu ngaran utusan mah kudu jadi figur kudu jadi contoh makana usahakeun tong anu kieu tong anu nembongkeun ning doraka fayan bagi ayyakuna khairal kaum maka penting tah bagi calon imam teh orang yang terbaik di antara masyarakat nu aya. Lamun bisa mah ideal nah seperti gitu
lamun teu aya ting mah nya sok we kiatu nu leuheung daripada anu kacret kabeh leuheung lah sia eta mah leuheung lah leuheung teu nembongkeun teuing leuheung rajin wah kudu sadayana teu aya dorakam atuh saha gitu saha teh Abu Nuwas oge sakitu tarap malawali ilahi lastulil firdausi ahla sakitu teh abdi teu pantas ka surga ni ieu mah abong-abong abong-abong ibadah getol jadi juru kunci surga wana urang mah geus pangaheulana we suka surga ningali batur teh wah 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 calon neraka ieu ya ka mana calon neraka mereka harup meuli rokok dijawab we deui ku eta teh ulah kitu tah paingan Rasul laulam tadnubu la khasyitu alaikum ma huwa akbaru minhu wa al ujbu lamun aranjeun teu doraka kaula mah sieun sieun naon sieun kana hiji perkara nu leuwih gede bahayana tibatan dosa nyaeta ujub naudzubillah min dalik naudzubillah nya teraskeun ayeuna wa kadzat thaharah nya kitu deui di samping amanah suci secara batin maka kudu suci oge secara lahir bagian fikih ye mun batin bagian tasawuf wa kadat taharatu dhahiran nya kitu deui amanah bagi seorang imam di samping suci batin nya suci lahir anil hadas wal khobas suci tina hadas wal khobas jeung najis hadas teh nah lamun hadas leutik nu ngudukeun kana wudu hadas gede nu ngawudu nganu ngudukeun kana mandi kana adus geuning kunaon disebut amanah ari amanah urusan fisik urusan batin kepercayaan di mana posisina di hate sabab batal henteuna si imam makmum moal apal kecuali mun hitutna tarik meureun imam teu apal nah eta makmum moal apal nah si imam teh hitut henteu batal henteu bisa wae kan bisa wae imam teh henteu wudu salat disangka ku makmum mah apa we kajantenan Pak mau disebutkan di mana mah aya nu maot Pak aya nu maot pan biasa sok aya bendera koneng pas gitu teh tukang beca ngaliwat eta saya maot oh saha tuh Pak Haji anu oh nu beunghar teh nya oh nyolatkeun can ayo meni getol eta tukang beca yang milu nyolatkeun bakal menang naon cenah disebut naon artos naon sholawat cenah langsung Pak turun grut eta becana ditinggalkan langsung Allahu Akbar teu wudu heula ari nu beunghar mah nih rikat gitu teu wudu heula moal apaleun bahkan lamun eta tukang beca jadi imam oge moal apaleun batur la yattalu alai siwahu ye anu ningali kana diri mah moal apaleun salian ti si imam moal apal kecuali Allah maneh batal henteu moal apaleun tah ku kituna sing amanah masing teu aya nu terangeun batal henteuna sing amanah fa in tadakaropi asnaihi sholati asnai sholati hadasan lamun teh mah eta imam teh inget dina tengah-tengah salatna teh manehna teh hadas batal wuduna nah batal wuduna teh ku hitut atau kunaon we eta mah au kharaja min hurihun atawa keluar hitut keluar angin teh hitut kumaha palayan bagi ayastahia ulah era naon ulah era nembongkeun ngaku manehna batal hitut nya teu kudu kieu sih teu kudu kieu punten hadirin abdi hitut teu kedah kitu buron yang disorokan mau ye cek jamaah teh
Iya imam teh memang lungguh jelemana tara ngomong ngan bujurna capetang empat itu tuh nggak manu kita belajarkan imam gerah emang geus sedol gitu mah tah dina kasifatu saja dina sarah sapinah tengahna upami urang batal bukan berbicara imam belanya umum imam rek makmum upami batal urang api-api nyepeng pangambung misalnya orang berjamaah ya batal ya hitut ban tadi teh menang dituluykeun wae ban dah hitut nyepeng pangambung api-api mimisan api-api keluar getih gitu tah gitu carana teh jadi orang keur berjamaah teh ya batal ya batal ya api-api we kumaha we nya meureun disangka ku batur mah pangambungna mimisan padahal mah ngajaga muruah ngajaga kehormatan coba lamun kieu mah mangkat asli naon hitut tak imam oge tong era imam oge tong era maksudna tong era kumaha lamun manehna batal salatna batal wuduna gara-gara hadas atawa ya najis tong era memutuskan tugas sebagai imam carana geus teu kudu ngaku hapunten hadirin nu kasuhun hapunten abdi hitut meureun masyarakat teh lamun teu huge keur tararunduh teh deui atuh batal jamaah sadayana kumaha carana nyaeta ya khudu biadiman yakru min wa yastakhlifu nyepeng bedol panangan anu panggereun imam atau henteu dibedol ge sing ngarti lamun imam mangkat berarti maju ka hareup namina istikhlaf teh ngagantian posisi imam makana saya pisan mun pangimbaran teh aya panto geura tah jiga masjid urang di Nurul Hidayah aya panto eta teh bisi imam hitut jadi kaluarna raos coba lamun pangimbaran mun pangimbaran pantoan imam hitut nuluykeun urang teu meunang cici tungtung nama lamun teu melekbek mah nya we bau ngulikbek di dinya tah sae mun pangimbaran teh aya naon aya panto eta teh panto teh kangge naonnya kangge naon pan panto tos aya mun abdi emut nuju alit gitu teh nah hanya di pangimbaran sok aya panto pan panto mah geus aya tuh di gieur di tukang oge bisi imam hitut babari jalan kaburna gitu kaluarna babari eta imam teh nah, jadi anu pangker teh maju mustakhlif lah mengganti posisi imam gitu tah nya lamun urang batal teh ulah sat entong gitu ya carana teh naon api-api naon we gitu keur ngajaga muruah nya imam teh kudu ngaku kumaha we bedol hal ieu pernah dilakukeun Pak ngajaga muruah seseorang teh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji waktos Rasulullah sareng para sahabat nuju ngaryung di hiji mun urang malah sedekahan sejenis naon lah gitunya mun acara sedekah nu kanaon tak Rasulullah uninga di antara sahabat teh anu hitut di antara sahabat anu hitut pasti iya walaupun eta sahabat teu ngaku abdi hitut engkena kan ari para sahabat sareng Rasulullah mah sok ngajaga wudunya jadi salawasna gaduh wudu wae ngan aya salah seorang sahabat anu batal nu hitut pasti lamun tos acara sedekah langsung sholat berjamaah di masjid teh ngabring sadayana ka masjid kecuali eta sajalmi dah hitut teh meureun kumaha erana meureun nya gini maneh mah teu ieu oh maneh hitutnya da meureun kitu disangka teh bijaksana Rasulullah SAW saur Rasul man akala lahmal ba'ir fal yatawaddo man akala lahmal ba'ir saha jalma anu ayeuna ngadahar daging onta fal yatawaddo sok wudu tah berarti nu ngadahar daging onta sawe abdi eta mah rek hitut teu hitut wudu padahal mah nyalametkeun ka erana eta jalma tuh panu ese eta aya baturna sok wudu
Sok saha jalma nu ngadahar daging onta, cung saha wae, zaman nama abdi. Kalbet nu tadi, abdi. Nah, si etan itu teh. Sok pal ya tawado, sok anu ngadahar daging onta wudu. Makana dina sebagian madhab, salian ti madhab Syafi'i, duka madhab Hanafi, duka Hambali, di antau saya lah. Hukumna batal wudu lamun ngadahar daging onta. Dina madhab Syafi'i mah teu kapendak eta teh. Dina madhab Syafi'i mah teu aya aturan gitu. Jadi batal wudu teh henteu aya ngadahar daging onta, tapi dina madhab lain antawis Hanafi jeung Hambali lah dipilih lepat. Di antara batal wudu teh nyata ngadahar daging onta dina kajadian eta. Tuh hebatna Rasulullah. Mun urang mah meureunnya mana hitutnya. Mun urang mah. Tak imam ge kitu. Imam ge jaga wibawana lamun hitut teh geus tong lobaan cangcing-cong deui. Bedoh. Atau ente di medol ge sing ngarti makana dipengkeureun makmum dipengkeureun imam teh kudu jelema nu ngarti. Ya minimal bisa lah ngimaman. Lamun imam batal teh kantun maju, coba lamun budak. Kalau lamun budak dipayuneun pengkeureun imam pisan, waas mun imam batal utawasakeun jalmi nu ngartos kana bag-bagan eta, kana bag-bagan salat. Tak itu carana nya, lamun imam batal teh di tengah-tengah salatna atawa kaluar angin nya hitut ulah era sok secara gentleman lah kesatria mengakui teu kudu nyarios sih, teu kudu nyarios mengakui nya di antawisna jenengkeun pengganti namina proses istikhlaf. Ayeuna kieu. Kumaha pamiki Pak? Abdi kantos netepan subuh di hiji masjid. Mau disebutkeun di mana-na. Nuju netepan subuh adi teh kalasan mampir di dinya. Beres netepan subuh, wiridan sagala. Terus wiridan sasalaman. Ya, sasalaman. Imam teh meureun ujug-ujug kieu, ujug-ujug imam teh ngagorowok. Kana speaker. Hapunten hadirin, hapunten nya makmum masih anu di masjid karake nganggo sendal bade ngalangkah. Hapunten netepana uihan deui. Oh kunaon? Abdi teh sabenerna tadi teh batal. Abdi teh hitut. Eta meureun jamaah. Aing mah arek meureun arek jujur era atau duka sieun arek diantep wae meureun merasa berdosa duka canterang hukum nanya tungtung nama hapunten para hadirin netepan subuhna uihan deui atuh eta kecerekna aing mah aya subuh 2 kali tungtung namanya Pak eta jadi era meureun tah imam teh. Tah, apakah upami fenomenana imam teh batal di tengah-tengah sholat? Nah, imam teh hitut. Nah, si makmum terang di tengah-tengah teh. Dah hitutna di empot-empot teh henteu tarik gitulah, di empot-empot gitu. Set henteu brut henteu gitu. Di empot-empot lah, meusan gitu. Nah, terang tas si makmum teh. Pas gitu nuju ngobrol lu kanaon beres salat teh. Yeah. Imam teh wudu deui. Kasampak teh geus beres salat teh. Tuluy salat. Oh, gini imah lain salat ba'diyah da. Gini imah salat deui. Oh, ditanya. Imam. Gini imam salat deui. Naon sih? Oh, sabarama tadi teh urang teh batal. Oh, batal maneh teh? Nah. Batal maneh teh? Oh, ieu urang kumaha? Apakah kudu juga tadi si imam teh pengumuman dina sapeker? Punten para jamaah sadayana, hapunten pisan netepan subuhna uihan deui. Abdi teh tadi teh batal. Apakah kudu kitu dibalikan deui? Ketika si makmum terangen bahwa imam teh ternyata batal
wudu dina tengah-tengah salat, apakah si makmum wajib henteu ngabalikan deui salatna? Kitu pertarosana. Kartos teh. Nah, dina Fathul Muin la ini tada biman donnahu mutatohiron fabana dah hadasin walau hadasan akbar. Henteu wajib ngabalikan deui salat. Ini tada biman donahu mutatohiro, si makmum teu wajib ngabalikan deui salatna lamun nyangka si imam teh suci we disangka ku makmum mah. Nya urang mah nyangka teh maneh teh nya suci we ari sing horeng teh hitut maneh teh. Oh kumaha tuh urang ieu salat urang teu wajib dibalikan deui. Pabana dah hadas walau hadasan akbar. Eta teh sabenerna mah si imam teh boga hadas, bahkan hadasna hadas gede. Kumaha hadas gede? Contoh imam teh geus kukudaan jeung pamajikanana lah. Poho encan adus. Ieu mah teu teuingeun artinya ngalamun namina ge ngalamun. Imam teh tos kukudaan sareng pamajikanana. Ari teh poho teu adus. Langsung komat daripada disepegar ngageruan mangga kahatur pangarsa Bapak Haji Anu diantos aya imam langsung rikat we gitu tah rikat tengah-tengah gini urang teh dancan adus idih tah bahasana gitu. Si imam teh poho encan adus geus ngalakukeun perbuatan nu menyebabkeun hadas gede walau hadasan akbar gitu. Awda khobas khofi atawa imam teh aya najis ngan samar anu teu kanyawan ku saha ku makmum padahal masih imam teh nah dina dirina nya nah dina pakaianana aya najis ngan khofi nya contoh lah imam teh geus ngadahar seblakna lulada mencret palebah kitu teh keur salat teh melekbek kaluar saeutik ieu mah keluar saeutik aya najis teu aya katembong teu nya moal da dilebet salempakna eta mah moal katingal udah habasin khafi atah napi anu aya hadas ngan samar teu katingal ku makmum. Bahkan di dieu dina Fathul Muin mah disebutkeun walau pi jumatin inzada alal arba'in masing imam teh imam dina jumatan syarat ngaleuwihan ti 40 lamun 40 jeung imam mah gugur sadayana maksudnya gagal nya kudu dua lagi ngan imam jeung imam teh lah leuwih ti 40 we ta imamna tanu kitu teh inzada alal arba'in lamun ngaleuwihan ti 40 kumaha pala tajibul iadah maka teu wajib dibalikan deui salat. Kadahna mah nu tadi ku abdi dicarioskeun teh imam teh teu kudu ngumumkeun henteu. Mangga punten para jamaah, hapunten nu kasuhun abdi emut keneh tah. Hapunten uyah dina tempatna. Kunaon sih? Abdi teh tadi teh hitut. Abdi bade jujur izin ku jamaah. Dicicingkeun we ngabohong bisa jadi doraka disiksa di akhirat. Ya tungtung nama bergalau selama wiridan teh nya manehna teh galau antara jujur henteu nya terpaksa jujur atuh jamaah teh kecrek kabeh aing mah keur tararunduh teh tah henteu kedah kitu henteu kedah dibejaan katos tuh kecuali makmumna nu masbuk kecuali makmum masbuk wartosan eta mah aya teu tadi anu makmum masbuk aya abdi si eta we hungkul bejaan si eta dasarna dina kitab Tanwirul Qulub ya. Dina kitab Tanwirul Qulub disebutkeun kieu walau tadakkarol imam ba'da sholatihi
lamun si imam teh ingat saenggeus salatna annahu kana muhdisan auda najasatin khafiyah, bahwa si imam teh boga hadas atau najis anu teka tempo ku makmum. Wa alima anna ba'da masukin rokamah wa alima anna ba'dal masbukin rokamah jeung si imam teh apal sebagian makmum masbuk teh milu ruku jeung manehna, maksudna mah aya makmum masbuk di antarana qabla timal Fatihah. Jadi sameh nyampurnakeun Fatihah teh jadi Fatihahna teu kaboro pamamum masbuk makmum anu teu kaboro maca Fatihah sameh meh Fatihah rampung kaboro ruku yajibu alaihi ayu alimah bihali liyuida sholatahu ingkana qad salim. Tah lamun makmum masbuk makarak bejaan ku imam. Punten tadi geus beres salat teh ye. Punten tadi aya nu masbuk teh nya netepana aya tuh itu oh Pak punten aya peryogi naon punten pisan abdi teh salar sama tadi teh batal wayahna bapak mah nya uyah di salatna lah kitu. Oh geuning abdi hukul nu sanes mah henteu pan nu sanes makmumna sanes masbuk nu sanes mah. Tah lamun makmum masbuk mah wartosan saha ku si imam anu sejen mah geus teu kudu diwartosan komo dikana sapekerkeun nyalain saueusi masjid doang nya masyarakat eta pengumuman naon sih pan biasana geus subuh teh pengumuman innalillahi nu maot imam pengumuman bahwa si imam teh batal kuduna atawa hitut nya teu kudu kitu atasnya. Jadi henteu wajib masihan terang ka imam nya ka makmum masing si makmum terang oge saatos beres salat maka teu wajib ngabalikan deui salat. Wa in kanal imam aliman lintipe taksiril makmum masing si imamna henteu poho ingat manehna teh lain poho boga hadas tapi ingat urang teh batal. Urang teh batal. Idla amarta sabab teu aya cirina. Aliman maksana ae bihadasi nafsi au bil khabasi ladzi fi. Ingat nyaho bahwa manehna teh boga hadas jeung aya najisan dina dirina. Maka teu nanaon makmum ulah dititah ngabalikan deui salat. Si imam we doang anu ngabalikan deui salat mah. Tapi di dieu mah nya dina mauidhah mukminin mah nya gentle we. Gentle teh geus ulah ngeukeuykeun we tuluy. Bedol. Berarti ieu versi tasawuf nya versi dina model mukminin mah ganti. Berarti ganti teh si imam teh bakal apa? Bahwa si imam teh batal. Lamun teu ngalakukeun kitu ge kenging. Oh, berarti kumaha sih? Nya makmum mah teu jadi masalah. Pan ari syaratna berjamaah teh Allah ya lama bibutlani imamihi. Si makmum teh tong apal si imam teh batal. Kan ieu mah si mamam apal teu si imamum apal teu? Henteu. Berarti makmum mah selamat. Teu kudu dibalikan ngan peda si imam doang we balikan deui. Gitu. Tapi di dieu mah tong era-era sana gitu. Di dieu mah tong era-era geus bedol tukangeunana gantikeun jenengkeun jadi gaganti imam gitu di antawisna dia diman yakrum minhu wa yastakhlifar deukeuteun manehna cekeleungeuna jeung ganti kana ieu istikhlaf pengganti kana imam kitu kirang langkung pangintennya anu tiasa kasangkakeun eta kersana Kang Ustad tos sumping can aya teh lah aya satacan ditutup ieu bade waleran anu mingguan kapengker dina perkawis upami aya wakaf nah mutlak atawa imaroh kenging teu lamun dipeserkeun taneuh deui untuk pelebaran masjid ya. Ieu diantawis anu kaos anu kapendak dina kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh jilid ka-8 aya kieu kalimat wa yudakhor min zaidi kullatil masjid alama yuhtaju ilaihi alama yatilma yu'amiru. Jadi lamun aya aset lebih teh kieu
aya aset lebih teh misalkan hasil wakaf itu butuh naon itu keur eta nembok anu tembok butuh naon anu aya tah lebihna tah kitu nya saramanya aya lebihna artos lebih tina hasil wakaf simpen we bahasana kitu simpen ke simpenna kumaha engke keur ngamakekeun perkara anu dipaku tuh pikeun imarohkeun masjid makmurkeun masjid naon diantawisna wayastari lahu bil baqi ikoron wayakipuh bisa dibelikeun kana ikoron kana lahan tuluy diniatkan diwakafkeun deui contoh kieu hasil wakaf sawah musim ayeuna teh misalkeun aya ka 50 juta na terus pengeluaran anu kudu dibelikeun anu dijenengkeun anu sesa misalkeun sabaraha aya 30 juta tah berarti 30 juta eta teh tinggali kebutuhan aya teu aya enggeus simpen bisa dibelikeun taneuh deui keur kebutuhan masjid kalabat eta taneuh teh keur pelebaran masjid tapi eta taneuh anu dipeserkeun teh ku si wakif lamun teh anu ngawakafkeun sawana teh undang di punten Pak Haji pan ieu teh wakafna wakaf ti Pak Haji muhun sok mangga Pak Haji ieu teh da hasil wakaf ti Pak Haji teh dipeserkeun taneuh wakafkeun deui kitu bahasana kartos wakafkeun deui supaya ieu bisa dijadikeun pelebaran masjid kartos tah ayeuna permasalahanana tah jadi masalah nu eta beresnya jadi kenging eta aset lebih tina kebutuhan masjid teh dipeserkeun deui naon taneuh keur pelebaran budak puguh eta mah anu yuh taju dipake butuh ku masjid puguh eta mah permasalahan ceuk pikihna lamun eta lahan tambahan teh dijadikeun area masjid deui sah teu iktikaf di dinya atas da awalna mah si masjid teh nempikeun ka batas eta dilebaran deui da meser taneuh masalahna eta taneuh nu ayeuna lamun urang iktikaf di dinya di ruangan anu memang taneuhna teh anyar teh ya sah teu dijadikeun tempat iktikaf apakah teu sah iktikaf mah di ditu we ieu mah da taneuhna ge nyusul apakah kitu atas teh pertarosana mendak dina kitab Fatawal Kubra al-Fiqhiyah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami suila radhiyallahu anhu Ibnu Hajar ditaros amma ida judida masjid wazida ala hududi di mana-mana masjid diperbaharui wazida ala hududi jeung ditambahan tina batasan masjid jadi masjidnya direnov terus ditambahan di areana alati kana alaiha anu aya di luhureun eta pahalil masjid hukmul masjid pisihatil itikaf wa nawiyah apakah eta taneuh anu dilebar anu dijadikan pelebaran terus dijadikan masjid deui teh berlaku hukum iktikaf jeung saja bangsana di dinya berarti misalkan anu head kenging teu cicing di dinya pan ieu mah cenah anyar apakah meunang bahasana kitu ditaros tah Ibnu Hajar teh Pak Ajaba saur Ibnu Hajar innama yakunu lil masjid hukmul masjid fi sihatil i'tikaf wa ghairiha in wukipatil kaziyadah bi ardiha masjidan bi antala fadl waqib bidalik walarna kitu eta lahan anu ditambah teh keur pelebaran area masjid eta teh sami hukumna jiga masjid pisihatil i'tikaf dina segi sah i'tikaf di dinya pan disebut i'tikaf mah di mayu sama masjidan di tempat anu disebut masjid teu bisa i'tikaf di musola urang lamun di musola entah ya nawaitu an atakifa fi hadal musola teu aya komo nawaitu an atakifa fi hadal bait niat abdi i'tikaf di imah ieu di imah sorangan i'tikaf i'tikaf secara lugawi mah bisa cicing tapi secara fikih mah teu tiasa disebut i'tikaf mah cicing di masjid jadi sah i'tikaf jeung sabangsana berlaku hukum masjid we ngan in wukipatil kaziyadah di ardiha masjidan eta taneuh anu dipeser teh kangge pelebaran masjid teh kudu diwakafkeun kudu aya pembaharuan wakaf kumaha carana
bi antalaffadul waqib bidalika si waqibna kudu ngucapkeun abdi ngawakafkeun deui ieu. Jadi upami bade meser runding deui jeung si waqib pawartos lah tangke piwarang ngawakafkeun. Atau lamun teu aya maot ahli warisna gitu. Kartosnya tapi enten kirang langkung anu kapendak mah kitu. Sementawis panginten jalaran waktos tos nyekapkeun sakitu nu tiasa kapihatur. Mudah-mudahan sing janten ilmu manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satajan ditutup manawi anu bade naros mangga. Saya kumaha Iya, iya. 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 Salah sawios syarat sah salate satrul aurah katutup aurat. Pertarosana ketika urang netepan ngeuh oh geuning tak ngeuh bahasananya. Oh geuning aurat urang kabuka. Tah. Dina aturanna upami langsung ditutup intol henteu tolal faslu tetulul fasl henteu lami salang nate pas dina ngeuh teh tutup. Lamun bahasa dina kitab mah lamun katebak angin deung tebak angin yo misalkan sarung urang teh katebak angin lamun gitu langsung tutup deui walaupun pernah kabuka langsung tutup deui eta henteu batal. Nah, lamun diengkekeun akeun bae lah tah mun gitu mah wayahna batal. Jadi refleks kurang teh ditutup. Kedua, eta nu kabuka oratna apakah bener di daerah badan urang nu kalebet orat? Kan ari naon bahasana ari orat pameget mah di antawisna ma baina surah warukbah. Nah, lamun di bagian eta nya geragiru tutup. Nah, lamun lain mah nya teu jadi masalah. Mihu bitisna atawa ieu teu jadi masalah. Jadi memang leres guragiru tutup ulah lami teuing. Lamun sakun lami bae lah tah eta batal wayahna. Wayahna kadah diuwihan deui tetepana. Kitu. Nya ke kumaha we lah cara. Antara dua pilihan lah. Lamun sulit nya wayahna. Urang ikhtiar milari panutup deui gentos sarung teu kumaha. Lamun bisa urang anu sakira-kira nepikeun ka henteu 3 kali gerakan berturut-turut atau 1 gerakan anu banget bisa ngabatalkeun salat. Ya mangga ku cara kitu ge. Diatur kumaha urang bisana. Endeun sanes. Cekap. Cekap enten dicekap deui saking pangaosan. Wallahu alam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka kersana Ustaz Ismail Soleh SHI anu parantos pimpin pengaosan. Saterasna pangaosan bade ditutup ku doa anu bade dipimpin ku kersana Bapak Haji Amil Masta. Mangga Pak Amil. Mangga Pak Amil pimpin doa. Nah, pasikeun. Ayo Pak Amil. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina
Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallallahu sadatina sabisina rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabqal karim wali adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad ajma'in. Bi fadli subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syiril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah wa dawail Fatihah. Ya farijal ham wa ya kasyifal gham ya mali abdiyal waham ya dafi al-bala ya Allah ya dafi al-bala ya Rahman ya dafi al-bala ya Rahim wa'fu anna ya Karim irhamna. Allahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sambil di raosan hidanganna aya wawaran anu kahiji wengi Senin anu caket insyaallah jadwal jamiahan shalawat nariyah terakhir satu acan saum insaumah semetawis di stop heula. Terasna wengi Rebo Payun sami penutupan pengawasan satu acan Ramadan istilahna tawakufan